Aduh, imah teh di mana nya? Imah dukun teh lieur ka ditu ka dieu ngan imahna di mana? Ka urang telepon heula nya. Halo, Assalamualaikum. Di mana ya teh ya geus kukurelingan kieu ya teh di mana tuh? Komentar ka dukun teh lain. Kumaha cenah ya teh duh ya. Eta nu kamari teh alin kamari jeung urang lewat teh di saung legok. Oh, berarti ke orang kadenya nya. We kadinya we urang teu urusan lah ya di luar ya. Oh, siap. Ayeuna tuh orang kadenya nya. Kalau kadinya we. Oke, siap. Ayo. Assalamualaikum. Guys, lumayan guys, kacang guys. Terus jaradi jeung metis guys. Punten. Damang. Alhamdulillah. Punten bade naros ya teh ari dukun namina teh Bah Uem ning palih mana tuh? Bah Uem. Oh, Bah Uem. Oh, bade kadinya. Biasa ya teh pan jualan nih rada hese sugana atuh ari. Oh ya periode. Kedap. Paling jayalan we. Aing butuh duit ya. Palih itu. Oh, palih itu. Ya ku abdilah diantar. Oh, siap mah, siap. Aya di dinya da. Di joglo. Yuk. Kan antos salah dirinya. Oh, siap. Abdi balik ka itu heula. Mohon. Siap. Ngabaran heula. Oke. Bisina keur bobo soalna hese eta mah geus bobo teh kos kebo. Oh, siap. Wuih, mantap aing menang bisnis guys. Sia, tolong halangan aing. Aduh, sia. Sia nyanyi di kebun, pego. Woi. Udang sia teh. Aya job. Duitan. Lain eta mah orang kota juga teh. Kasep deh. Digana beunghar deh. Di mana? Begitu. Jobna. Jadi mana teleponan cenah jeung baturanna. Jadi mana teh hayang ka dukun. Ya aya cilehan teh. Monyet. Jalanna heuh. Keur nongeng nih. Buah hamil eta mah. Ata geus teruskan eta mah kalau ngomongkeun gitu. Kuma lulumu keneh bieu. Mainan ka dukun. Jadi ente jadi dukun, urang jadi anak buah. Bisa meureun acting dukun? Bisa. Karena piduikeun mah non teu bisa. Heuh pokona mah kitu, urang enar ka itu deui bebe jadi heuh ka manehna. Soalna jelema sedidinya heuh besing minjem kopi. Oke. Soalna jelema itu lila tadi besing geus digu eta gemung kulaleur. Laleur hajo teh geus bau bangke bangunna mah jelemana. Geus pas kan. Geus pas alus. Mantap keren. Siap. Oh nya. Siap. Barahat cenah. Hah? Barahat. Anjing teh budak teh menilai lah teh piraku aing kudu ditig onaman ya teh. Aing geus panas kieu, papanasan kieu tuh duh. Siapa dukun? Siap. Jauh teh gerah. Tadi dinya dilogok. Anak beres modal bieu teh. Lah aing di mana yang diobehan aing dipelah kieu ieu teh papanasan. Hampura pokona mah hayu ka itu. Ayo tuh yuk. Yuk. Oh, girang. Jauh-jauh teuing atuh pan menit capek ya teh keur mah tadi teh neangan membuan dukun biasalah. Jauh dari pemukiman jadi ieu mah kos anak bangsa teh nih. Oh gitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kumaha Pak Wem damang? Damang alhamdulillah saya. Aya naon cu? Iya. Ya teh Bade. Pina bah, ulah dikitukeun euy. Geula Siap, Bang. Bos. Kumaha? Udah lah tuh bah. Siap. Koreknya mana tuh? jadi kitu cenah teh. Kumaha? Jauh itu di luar nagari. Ya. Di Arabnya. Mohon di Arab teh. Pantos eta gede ning siki. Oh, atuh. Arab atuh pan berenam. Jadi main hati ngebon. Aing lain mah cenah lakuna tinggi. Luhur apa duit nu gede? Duit na gede. Jeung deui henteu baruruk alalus anu manehna mah keur mahargana murah. Nya tangan baruruk wae cenah rek dijual teh. Kumaha tah bah? Aya solusina apa? Kumaha tah bah?
meuli cangcut salosin kutangna salosin terus di kumaha teh ngarasuburnya ngarasubur kana pepelakan lain kumaha teh meuli nu alanyar tapi entong nu geus karoneng nu anyar we pokona mah atau apa nu koneng mah meureun bau Paham tuh. paham Masuk ngelawan Siap, wae. nu ieu nu anyar pokona mah nya nu aya merekan kan lah atawa nu aya gambar pipaan. Nah, dunia meuli salosin Ulah ngalucu tuh, Mbak. Aing jadi salosin cangcut salosin kutang salosin terus di kumaha meuli we korekna hiji terus sing teu boga korek duru si cangcut teh. si cangcutna Ai kutangna dulu. pakai hiji terus di kumahakeun deui kayak pan aya abuan aya lebuan dan ning lebu tah si lebuna awurkeun ngana papelakan halus alus atuh oh sering udah datang ka dieu ge nu kaditu mah gitu Sering gelo. sering kadarieuna mah Baegang siamak beraku kudu ku cangcut jeung kutang sugan ya mah dukun teh geblek sugan dukun lento sugan nu kumaha Arsya Ampun, Mas. macam-macam wae itu enggak dukun teh